Aing rek ningali hayam teh si Otin ngomongna arek dijual cenah hayamna. Pokoknya biasanya sok aya di saung ieu. Him, woi, Cager mana? cager, Mana? rek mana? Kam cenah rek jual hayam teh, mana nu rek dijual? Nyuk itu tuh Heunya, ayam kate, halus lek. oh sugan teh hayam Bangkok euy. Bata didinya arek dijual sabaraha tuh? Gope lah. Aduh, mahal-mahal tingkos kasaha wae di jeung balad atuh. Bisa gitu lek, jeung rekan oge. Aing ge aya 100 kumaha daek teu? Ngomong. Aing mah. Nya mana tuh hayamna ningali aing anu dek dijual? Ayo lah. Tah, lek di ayam nata. Wah, Iya iya, aing mah tara ngajual anu ya tuh halus lek. oh, tapi kan aing tadi boga duit 100.000 na tim. Alah, tuh bisa lek. Duh aing kos jeung saha wae teh mah euy. Nu kieu we ayeuna mah tuh. Aing isuk pageto datang di ya hayam ulah dijual ka saha. Aing nyarah duitna tuh. Oke lah. Nya. Siap. Ai kitu mah. Ku aing ira-ira lagi bakal dipaok kata hayam tingalikeun teh. Tuh nu bogana euy. Wah, cokot sayang euy. Si Oti mudang. Aing kajohon euy. Sia, arek maling. Goblok teh. Arek maling goblok teh. Oi, Pak. Ayo bangsat. Ayo Bangsat. bangsa. Naon, Tim? Ayam. Hayam, barahi Ayam teh benang. Can, Pak. Dan macam mana tuh? Ada tuh. Yang geus tewak. Berarti orang Tembak tembak. kanyawan, ciri-ciri nama. Geus ayo buru-buru lah orang tewak lah, orang tewak, orang tewak. Ayo. Tolong, ampun, 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 ampun. Teh bonang geuningan hayo. Ayo sia. Ampun. Sia mau kayak batur si Alek. Aduh, si Alek geuningan. Ayo tewak aja. Itu eta. Goblok sia. Oh, belajar. Sia arek mau ayam banget.